Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang deui di Padaringan Channel. Ayeuna alhamdulillah pribados kasumpingan ku trio kuek-kuek. Assalamualaikum, nepangkeun simkuring Aliando. Abdi Nah, sorry, si kanute saya sih Aliano. Abdi Stephen. Abdi kami dari Trio Kuek-Kuek. tak gitu. Kalau lagi sadayana panginten pada wagi insyaallah mau kenal ka tilu urang gitu. Kantenan atuh. Margi grup itu terkenal sama sekali. Tapi terkenal sa kecamatan. Insyaallah saci mulai mah sayar teh gitu gitu. Pernah iya mah pernah ke Jakarta ka Monas. Oh, kamu nah. Monas. Naon ke mana sih naon? Oh, pesan. Tak, kalau sadayana ayeuna urang cobian ngawawancaranya orang tarus ke naon eta trio kuek-kuek bet milih trio kuek anu sakaterang urang sadayana ai kuek-kuek teh meri naon hubungan. Itu Jami sareng meri. Semangat ka pangesa saya Aliando. lagi nela dulu dari nyari sila Aliando Stephen ya. saya Kira aya di mana orang teh manggudeun? prawogi sadayana urang teh kalaresan aya di Ciater ya teh Sariaternya Sariater di Kabupaten Subang. Urang sama-sami niis di dieu niis bari ngeueum di nu Cipanas. Jelas sok no. Ayeuna urang baris ngabahas naon ieu mah anu aya patula patalina jeung trio kuek-kuek. Harus Pribados harus ka Kang Aliando asa teh nanya. geus oge tuh. Kang Ali. Kang Ali bade Ali atana bade Ando Bebas. bebas. Bade Kang bebas. Leres gitu. Bebas sih. Ya Kang. Kumaha latar belakangna nya kasang tukangna ieu bet di ngadamel grup teh bet namina trio kuek-kuek eta. Da sakatarang abdi mah trio kuek-kuek eta teh grup lagu ka grup musiknya kapungkur mah nya grup anu sok nyanyi budak leutik kitu nya ta. Kunaon ieu mah kapungkur mah da istrina 2 pemogetna hiji ayeuna mah nah aya perubahan gender gitu. Mangga. Oh ya, ini menarik sekali MangUden, terima kasih. Jadi keberadaan kasang tukang nate peda ya teh grup teh salembur sa RW kawit nama ti pangaosan gitu nya. Sok tiluan wae ka mana gitu. Teras dina hiji mangsa panginten dina hiji damelan gitu nya. Aya salah sayusnya orang mah bosna merenanya bosna teh ningali teh tiluan wae cuman aya penugasan teh geus ku tiluan garap ketulan garap kadi-kadi meureunana ada trio libel sama bareng-bareng tara paling ya udah trio kuek-kuek jadi ka influence oge sih ku trio kuek-kuek anu kapungkur gitu intina mah geus peda ka mana-mana sok tiluan wae meureun. Tapi sadar kita ngaraos kaganggu gitu ku trio kuek-kuek eta meri kan sakatarang abdi kan trio kuek-kuek teh ngaran meri eta napi entog sugan aya pengalaman unik anu nyebatkeun misalkan ngagupayan saderek tiluan teh ku kuek-kuek gitu teh. Justru orang mah merasa tersanjung gitu. Nah, nyaman. Nyaman. Oh, nyaman. Teu ngarasa kasihung atuh. Itu nu khawatir teh merina gitu disami kan. Oh, ngono. Tah, ieu kan nah tiluan teu opatan gitu. Nah tiluan bete opatan mohon. Lamun opatan mah lain trio kuek-kuek. Gitu. Maksudna kieu. Soalna deulih wae gitu kan biasa kawitna mah saurang misalkan saurang nambihan dari 2 orang 3 orang tain tilu jadi tiluan nah henteu misalkan kan misalkan lamun urang ngadamel langkung tong disebat tiluan bisa nambih jalmi gitu misalkan jadi
4 wek atau atau napi 5 wek gitu. Itu memang teriak kuek teh kaleresan personilnya iya gitu ya, jantan teu nampi personil enggal. Nah aya oge ieu mah kan kumargi sa RW sawawangkon terus sok babarengan wae. Nya dina hiji mangsa si bos teh ningal oh ieu mah tiluan wae udah terowek wae. Oh betul. Aya oge urang teh kan dina bermasyarakat teu tiluan wae aya nu opatan oge. Gaduh grup oge mun opatan aya namina hiji deui. Oh gitu. Namina teh sanes opatan 5an. Namina teh Power Ranger. Aya nu opatan ge nu opatan teh namina Fantastic Four. Oh Fantastic Four. Aya eta mun tiluan mun terowek wae kurang. Jadi ieu sanes. Oh sanes. Tilu wek pami opatan aya oge grup teh aya rencangan hiji deui namina Mas Joko gitu nya. Pami opatan sanes tilu wek deui Fantastic Four namina. Fantastic Four. Aya oge Robi atuh. Robi sanes tilu wek. Naon upama di masih tetep. Alian dolar. Ngenahin. Itu oge sami. Bayar teh tarima. Aya oge nu hiji deui nu upami gawana 5an. 5an namina teh Pandawa 5. Pandawa 5. Janten tan nu genepan ge teh acan aya nu genepan teh. Mohon pami genepan bade pasien namanya naon nya gitu. Rukun Islam. Bisa jadi teh. Aduh tadi rada kaganggu ya ku kecap-kecap ku Kang Saha ieu teh. Oh deui Stephen. Kang Stephen cenah Pakai PS. Sok sanajan disebut trio kuek nu cenderung kana meri henteu ka ieu henteu ngarasa kasih misalkan nama aya nyebut trio kuek disebut meri gitu atanapi ngagupayan tu ngaran kuek teu kasinggung. Ieu mah pertanyaan teh abinya upami misalkan sadinten we saderek tiluan dinten meri bade naon sok mangga Kang Aliando. Nu jadi meri can kebayang. Kang Stephen Lamun jadi meri ada ngojay ka Ciater. Sambil ngenog teh margi upami di ieu kan kabayang eta mun sambil ngenog eta si meri kan caina panas asak dah. Di nog asin. Gitu. Itu saha ngaranna itu. Eleng kan mikir heula. Oh, bebas teh ieu. Kumaha cenah? Itu lah. Nah, gitu. Jadi intinya mah teu ngaraos kaganggu lah. Mung bangga lah eta kan istilahna reueus lah gitu karena kan bukti kacaketan kakompakan urang gitu kagambarku nami eta gitu kan. Itu sih. Nah, terus upami cenderungna kana meri biasana teh sok cerewed. Punten diantawi saderek tiluan saha nu paling cerewed? Justru pemain di bumi mah sadayana teh cicingeun mohon tapi pamit liar terus keluar model kieu keluar utamina payunan istri gitu. Oh tunggu kamu pamit saya telepon balik kira ke sini gitu. Cekap ente misalkan ente hoyong katinggal gagah di payunan payunan bojo itu sim kuring itu tidak duka Mang Stephen. Itu termasuk ya pami di keluarga mah masing-masing pami abdi mah nya kitu duka. Nya saupami misalkan kan ieu cenderung kana merinya rek teh di antawis ieu di saha anu paling cerewet saha ya rata-rata iya sih pendiam kita mah. Oh pendiam ya pendiam lah saya teh asal yakin mana bisa lihat Pak. Nah akhirnya kan kuek kantos itu mendakan hiji kejadian unik di ini ada mendakan gitunya kejadian unik waktu menuju dina hiji Pademelan tapi eta teh membekas dina emutan sadayana misalkan naha nuju ieu
menuju barang damel kayak kejadian namun gitu. Biasanya kan gaduh pengalaman masing-masing gitu. Iya. Aya itu mah Iya. kumaha teh Tahu. malam itu syutingnya terus tabu 2 orang pamit ngantosan tabu 3 pada tahajud jadi diisiku bikin konten jadi kumaha teh Pak? Kantos itu mendakan hiji kajian tenan anu unik lah istilahnya unik ada aneh atau napi justru konyol gitu dina padamelan anu di damelan kutul gitu misalkan terus kantenan teu aya nah misalkan nuju aya kejadian misalkan digeredeg hansi pakai kumawe gitu pilih gitu ya henteu sih teu aya teu aya berbekas mengalir we gitu mengalir itu rame ya tuh Nah, iya. cocok mang iya mang kumaha Aya hiji anu masih berbekas teh kapungkur teh kan nuju aksi bela Palestina tadi jero ieu mah grup nah tadi teh kan ka Jakarta oh ka Jakarta teh eta oh muhun aya mendalam teh kumaha eta batur-batur mah sakumaha jerona posterna teh Free Palestine terus bebaskan Palestina hancurkan Yahudi oh ieu mah coblos itu gitu teh posternya teh gambar gitu teh wek atuh batur teh meureun oh iya maksudnya naon gitu kan tadi terus beri area tas saha de jual sebut kuek jadi saking terkenalnya di Jakarta aja itu saha teh gambar naon gitu Manawi teh misalkan anu ieu teh anu ninggal acuk eta teh ieu sareng geopani maksudnya geopani oh itu kan geopani nya itu dia deh geologi gitu eta istilahna ayeuna lamun saderek tiluan ieu tetep ngahiji dugikeun ka 5 tahun kapayun gaduh teu misalkan kahoyong janten muka boy band gitu upami bade muka boy band lagu naon pertama bade dikawihkeun beli jauh beli jauh pertanyaan masa ya we yang mau tanya lah kaya sih inti namanya entong dugikeun ka 5 tahunnya pemitiasa sama saterasna gitu itu maksudnya dina jarak 5 tahun ieu misalkan bade muka boy band kenapa bade muka laundry insya Allah Bang itu bade buka rental naon we lah gitu bentuk tiasa berguna bagi nusa dan bangsa lah. oh Dupi nama Kaboy Band mah teu aya kumaki atau sibuk kegiatannya masing-masing gitu nya ya kan sebenarnya di bidang perminyakan ya rencangan Kang Stephen di bidang geologi gitu kan itu bidang naon dan grupnya pami Kaboy Band mah rada tebing oh rada tebing tapi pami majeng ka girl band mah panginten aya intinya mah ku kasibukan rada tapi eta nahaya dina saminggon gitu ngahajakeun tepang meeting atau napi kumaha eta dina grup truk mohon aya urang teh panginten per 2 kali saminggon urang aya rapat meeting brainstorming gitu kan kapayuna bade kumaha gitu walaupun tetepnya jaro nama tepuguh kita nu penting mah kumpul oh oke eta nu paling sering dibahas tiap pertemuan naon teh eta ngebahas naon ngebahas damel atau napi damelan atau ngebahas istri atau napi ngebahas pipasean rupiah nama terakhir gitu oh gitu ieu teh seleban ngaliwat mana pemirsa sadayana urang tangtos kabayang ku urang kasakseni ku urang sakumaha paciweuna ieu grup kalintang tepuguhna ieu teh naon ieu jeung kominyakan boy band ya Allah Gusti Agus pemirsa sadayana ayeuna urang parantos dikenalkeun sareng trio kuek-kuek grup anu teu pararungguh grup anu tapi mudah-mudahan sok sanaos teu pararungguh urang tong kacanak bingung dan naon ngiring bingung oge teu perlu
kumaha kitu kunaon ieu dikenalkeun kieu supaya saderek aya gambaran yen jalma-jalma anu teu pararogo teh sapertos kieu ka ieu aya contohna pamirsa sadayana biasa janten ieu biasa biasa nyana kesimpulan yen jalmi-jalmi karahin teu pararogo kieu teh saya manfaatna gitu gini pemirsa. Jadi ya konten teh intinya naon itu gitu teh. Intinya mah mengisi kekontenan kumaha kita selagi konten naon we gitu. Naon. Tapi sok sanos kitu urang biasa ngambil kesimpulan yen seueur pisan contoh-contoh di alam dunia anu teu tiasa janten seueur teladan. Terus Contohnya iya teriak-teriak naon teriak-teriak itu pararugu ngaranna teriak-teriak atuh ngerada-rada keren atuh saeutik waktu trio naon kitu trio ijar atuh manis manja gerung trio macan gitu. Sakitu panginten pamirsa hapunten beli aya cariosan nu kirang aya kirang karaos lemes gitu margi da anu dibahasna oge nu karari hapunten pisan ieu mungkin jantan rengat galihnya terus di wawancara ku Pribados Mang Oden disarangan ku Kang naon tadi teh Aliando Kang Stephen Kang Deopani mudah-mudahan wawancara ieu teh sing jadi pangemut-ngemut urang yen urang teh bakal promotin ulah kikituan teh sakitu anu kapihatur bobor capanon sareng sapakan nada agung cukup lumut di marhapuntenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabayang di jalan.